Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinilladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ladzina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'du. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dalam rangka nganca kitab Qomit Utugyan. Urang ngapalkeun heula ti awal. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imanasah sinda su'apatu tamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Hadi buyutum min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu. Ieu risalah tina kitab Al-Kusini anu nyaurkeun sholawat salam ka nabina li Muhammadin wali alihi wa sahabati madaro syamsun fis samai wa anjumu. Ka Nabi Muhammad ka Ali ka sahabatna salagi muih panon poe jeung bentangna. Imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilan ha'alu fadlin ya zumu. Iman urang 77 cabangna disampurnakeun ku ahli unggul anu agungna. Mangga teras. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Iman anjeun ka Allah jeung ka malaikatna, kana kitab, ka nabi jeung poe kiamahna. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Amin kudu iman anjeun bi rabbika ka pangeran anjeun wal malaiki jeung ka malaikat wal kutubi jeung kana pirang-pirang kitab wal anbiya'i jeung pirang-pirang para nabi wa biyaumin jeung iman kana poe yafna anu ruksak naon al alamu alam tegasna poe kiamah. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Nah artina ieu bet Ki Nazim musannif ngajelaskeun
5 cabang iman. Nu kahiji nyaeta iman ka Allah. Nu kadua iman ka para malaikat-malaikatna Allah. Nu katilu iman kana kitab-kitabna Allah. 4 iman ka para nabi na Allah. Nu kalima iman kana poe kiamah. Gitu nya. Dakaro nyarioskeun sanazimun nazim anu ngadadom. Fi hadal baiti dina ieu bet homsa suabin kana 5 pirang-pirang cabang iman. Pasubatul ula mangkari cabang anu kahiji al imanu eta iman bi anna Allah ta'ala kana saesuna Allah ta'ala wahidun eta anu sahiji la syarikalah. La syarika teu aya anu ngarencangan anu maturan lau pikeun Allah. Pardun anu nyalira lamisla teu aya pantarna lau pikeun Allah. Somadun anu jadi tatagenan la nida teu aya bandinganana lau pikeun Allah. Ajaliyun anu ajali, qaimun anu qaim. Jumeneng kalayandatna. Abadiyun anu abadi. Daimun anu langgeng la awala. Teu aya kawitna eta tetep liwujudihi pikeun ayana Allah. Wala akhira jeung teu aya akhirna li abadiyatihi pikeun kaabadian Allah. La akhira li abadiyatihi teu aya akhirna eta tetep li abadiyatihi pikeun kaabadianana Allah. Janten di mana-mana aya sabada isim la sok aya nganggo eta tetep margi nyimpen mana istaqoro gitu nya. La awala eta tetep wala akhira eta tetep gitu. Li wujudihi li abadiyatihi. Qayyumun anu jumeneng kalayandatna layupni teu ngaruksaku ka Allah naon alabadu lawasna. Jadi ku lawasna Allah teu mantak ngarobah, teu mantak ngaruksak. Wala yughayyiru jeung teu ngarobau ka Allah naon alamadu zaman. Balwa barikta ari Allah al awalu eta anu awal wal akhiru jeung anu akhir wal zahiru jeung anu zahir wal batinu jeung anu batin. Munazzahun anu dibersihkeun anil jismiyati tina bangsa jisim laisa kamisli sayun. Laisa teu aya kamislihi eta tetem pantarna Allah naon sayun hiji perkara. Jadi teu aya anu nyarupaan, teu aya anu ngamisilan ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya laisa kamislihi sayun. Wa sumbatu saniyatu jeung ari cabang iman anu kadua al imanu eta iman bil malaikati ka para malaikat. Kuma maksudna iman ka para malaikat? Bi antu sodako kuyen ngayakinkeun anjeun. Tu sodiko. Kuyen ngayakinkeun anjeun biwujudim kana ayana para malaikat wa bi annahum. Jeung kana saesuna para malaikat ibadun eta pirang-pirang hamba mukramun anu dimulyakeun. Layasuna anu tara maksiat itu ibad Allah ka Allah. Tara mungpang ka Allah makana perkara amaro anu geus miwarang Allahum ka itu ibad.
Wayap aluna jeung midamel itu ibad makana perkara yumaruna anu geus diparentah. Yuk maruna anu diparentah itu ibadun mukramun. Waum jeung ari itu ibadun mukramun nyata malaikat ajsamun eta pirang-pirang jisim latifatun anu lembut. Dawatu arwain anu ngabogaan ruh. Ja'ala anu ngajantenkeun Allah saha Allah laum kaitu ibadun. Kuatan kana kakuatan ala tasakuli. Kana jadi bentuk biaskalin kalayan pirang-pirang bentuk mukhtalifatin anu beda-beda sanatin anu sae. Tiasa mancala putra mancala putri. Kitunya bentukna nu kumaha tiasa. Wasumbatu sania sali satu jeung ari cabang iman anu katilu al imanu eta iman bil kutubi kana pirang-pirang kitab. Kumaha cara ngimankeun kana kitab anu dimaksud? Bi antu sadiqa kuyen nekadkeun anjeun bi annama kana saesuna perkara anzala anu geus ngalungsurkeun. Sa Allah ala anbiya'i ka para nabina Allah. Minal kutubi tina pirang-pirang kitab wahyun eta mangrupikeun wahyu minallahi ti Allah. Mustamilun anu ngurung ala akami kana pirang-pirang hukumna Allah wa ahbarihi sareng kisah-kisah ti Allah. Berita-berita ti Allah tanapi khobar. Khobar itunya berita-berita ti Allah. Wasumbatu rabi'atu jeung ari cabang iman anu kaopat. Bi antumina kuyen ngimankeun anjeun bi anbiya'a kana saesuna pirang-pirang nabi sodikuna eta anu balener. Bima dina perkara abaru anu ngaberitakeun itu anbiya bihi kana ma'anillahi ta'ala ti Allah ta'ala. Wa inna minhum jeung saestuna eta tetep ti itu anbiya man ari aya jalma. Ari aya nabi arsala anu ngutus Allah. Hum kaitu man ilal khalqi kamaluk lidayatim. Pikeun nudukeunana itu khalaik watak mili masim jeung nyampurnakeun kahirupanana khalaik wa madim jeung tempat pangbalikanana itu khalaik tanapi khalq. Wa ayyada jeung maparinan kakuatan atanapi nguatan Allah hum kaitu anbiya bil mukjizati ku pirang-pirang mukjizat. Adalati anu nudukeun ala sidqihim kana benerna itu anbiya. Pabalagu tuluy nepikeun itu anbiya anu ti Allah ta'ala risalati kana karasulanana itu kana jadi utusanana Allah. Wabayanu jeung ngajelaskeun itu anbiya lil mukallafina ka para mukallaf. Mukallaf teh jalma anu tos kataklif. Sa anu tos kataklif teh baleg tur ngagaduhan akal. Ngajelaskeun makana perkara amaru umiru anu geus diparentahkeun para nabi bibayanihi kana mertelakeunana itu emak eta subah anu kaopat. Wasumbatul khamisatu jeung ari cabang iman anu kalima al imanu eta iman bipanail alami kana ruksakna alam. Bipanail alamid dun yawi
kana ruksakna alam dunia gitunya. Al alawi al uluwi anu luhur wasupla jeung anu handap. Wabil yaumil akhiri jeung kana poe akhir. Ma tegasna perkara isamala anu ngurung itu ma'alai karena itu yaumil akhir minal jazai tina ayana babalas wal hisabi sareng hisaban wal mizani jeung ayana mizan wasiroti sareng sirot wal jannati sareng sawarga wan nari sareng naraka. Nah, bipanail alami dunyawi itunya kana ruksakna alam dunia sindareng satarasna itu iman kana poe akhir urang mah istilahna teh termasuk poe akhir teh timimiti ruksak alam dunia ayana alam barzah alam zaza wal hisab alam mizan sirot surga neraka ta eta kalebatna teh yaumil akhir gitu. Paqaluhu mangka ari kasauran musonib anazimu tegesna anu nganadomkeun bi rabbika bipathil kapi kalayan patah kapna mahad fil hai sarta ngabuang ha. Wa qalu sareng kasauran musonib atanapi nazim wal malaiki bikasril kafi wal malaiki bi rabbi ka wal malaiki kade ka tadi mah mudhof ilaih tina rabbi gitunya upami ieu mah kaf tina malaikat gitu wal malaiki bikasril kafi mahad fil hai. Wa qalu sareng ari kasauran musonib wa biyaumin bil jari ma'ahad fitanwini wa biyaumi. Naon sababna? Sabab engke diidopatkeun kana jumlah. Enten di mana idopat maka mudhof ilaihna mudhofna teu kenging ngawa tanwin wa biyaumi. Wa mangka ari itu had bitanwin absahu eta leuwih soheh li idopatia karena idopatna itu yaum lil jumlatil piliyati kana jumlah pilia al murabati anu di barisan wa bi yaumi yapnal alamu tayapnal alamu jumlah eta janten mudhof ilaih tina yaumi gitu. Waya juju jeung kenging naon bina ngadegkeunana itu yaumi alal pati kana patah bimali jari dina tempat jar nyicingan dina jumlah dina tempat jr gitunya. Qala nazim ta saterasna engke kana kodo sinareng qadar. Janten rukun iman anu genep di awal atanapi kacakup dina subul iman atanapi cabang iman anu kahiji nah nembe 5 tanya dina rukun iman teh. Nah wallahu alam bisawab mangga urang aosheula nu terakhir we nu nembe. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Iman anjeun ka Allah jeung ka malaikatna kana kitab kana bijeng poe kiamahna. Alhamdulillah ulah eureun ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.